Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Ki Kampak akan terus menghibur dengan stand up komedi bahasa Sundanya. Ki Kampak papanggih jeung budak ngoranya, budak ngorana gagah, buukna panjang, manehna teh ganteng lah budakna teh. Keur kieu we gegerungan, haduh, haduh, haduh. Kunaon jang sanapeun minta nyebut ujang nama lain cenah ki cenah uing minta tulung cenah minta tulung naik naon da ki malain dukun uing jengkoleun cenah jengkoleun emang kunaon kamari dahar teh mirasa teuing ngeunah cenah ngaliwat teh menikot nikmat teh cenah jeung belum peda cenah jeung belum peda cenah menikot ngeunah teh jeung sambal cenah coel teh jengkol cenah batur mah beak 5 ewang cenah maneh ngadahar beuki aduh beuki pisan lain jengkol teh ki cenah teuing cenah aya kuntian aya naonan nya cenah uing nepikeun ka jengkoleun nyeri cenah kiih ge cenah aduh ieu teh ki cenah geus 2 poe cenah henteu ai budak ngadaharna sakumaha budak ngadahar jengkolna cenah 5 ewang ai maneh ku uing teh satengah karung beak kabeh ki banding ku ngeunah-ngeunahna ngalimet dahar cenah ku Kampak di dinya dijiwir ceulina adah kunaon ai sia teu hideng geuning nyebut teu hideng aki mah cenah neangan masalah jeung uing uing keur puguh ieu jengkoleun aki nyebut teu hideng ye lain ai maneh ngahakan jengkol satengah karung nya heuh pantes jengkoleun ge sagala nyalah-nyalah ka kunti puguh sia mah jengkoleun teh tah jengkol setengah karung beak kabeh sugan burung heuh banding ku ngeunah da jengkol ngora cenah laleutik heuh laleutik ai beak satengah karung mah nemen teuing geus jeba ka dokter ka ditu suntik boga duit teu henteu cenah tuh aki-aki keneh nu kaluar mah ku aki dikaluarkeun ka duit 85.000 nya ongkos ojekna mah sorangan cenah ih cenah ojek di mana uing teu boga duit cenah tambahan deui ki tungtungna duit aki beak kabeh tah 120 jeung ongkosna teu bageur kumaha jeung ka maneh ngan sing beunang diomongan atuh mentak ngomong teh bubuhan karekan hayu ngadaang jengkol setengah karungnya pasti beunang lain sagala kunta kunti. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.